Ieu gedang kemerdekaan teu daek asak nu aya makalah buruk, ampun teuing. Da eta kalakuan pamuda warga Gardu, nu kitu teana mah kalah darolim katut katumbuhan-tumbuhan dicek. Kurang dipulung we lumayan jang para blau. Oke guys, aktivitas keseharian teteh warung sehari-hari di kampung. Hei dedeh itu aya nuker kasorang rajin luar biasanya guys. Alhamdulillah. Tapi meuni kudu diautannya guys. Baelah atuh piraga 500 ya we ya. Bari ge sim kuring asa ge kurang ridho euy lamun salaki diencunan wae ku reungitnya. Tapi darek aya reungit di mana atunya diburuan kieu. Maka dia cek ngajaran geura asa ek betaheun keneh kokore dah ieu teh jung we tungguan warung. Sabenerna mah guys bisa wae ieu teh ku sim kuring disulap sina nepikeun ka bersih sabersih-bersih nanya. Tapi ahnya da kumaha deui cek salaki cenah ulah loba teuing ngagunakeun kekuatan sulap bisi eueuh gawe. Har itu aya ku enak dialungkeun. Eta geus ganti deui wae ayeuna mah ngoprekna teh kana pacul nya guys. Tuh si itu katkeun ngahuhuleng tuh cenah lamun ek ngoprek pacul mah sakalian jeung eta naratakeun cenah nya. Oke lah siapa takut. Tapi guys ngemeng-ngemeng tadi mah cek sim kuring terek aya reungit di mana atuh berangan-terangan teuing kieu. Bari jeung di buruan bumi da lain di kebonnya. Si horeng teh heueuh wen dipuukan ku reungit bari jeung nyara reblok ieu teh pokona mah haroream we lah. Untung wen aya nu jajan jadi kalah diusir titah ka ditu cenah guys. Lain da euy tuh nu mantak ge salaki sim kuring tuh ari keur teu dilalajoan mah da meningkat kekuatanna teh jiga we mesin rumputnya melebihi malah mah. Nat ari geus disampeurkeun tuh tingali. Jiga mau meungesan deui ieu teh tingalian sim kuring mah. Tapi kilang kitukeun bae we lah aya kadaekeun geus untung urang mah kur lalajo hungkulnya guys. Singgeuranya cek sim kuring teh urang ngadurukan ami haneut terus itung-itung usir reungit sareng ngadurukan sampah nu ti bumi. Euleuh ieu sim kuring ujug-ujug hilang entah kemana buah-buah ti gubres kana durukan guys. Euleuh ieu sim kuring ka mana euleuh? Da eta heuheuy deudeuh. Puguh tas makal heula hablemeun meuni kararesel tuh da ge nya. Aya ieu cau da lah meuni teu enak jiga nu kasep. Aya we ieu yeuh serigala berbulu dombanya guys. Serigala berbulu domba. Permot eta teh permot. Heeh permot tuh kenging duanya guys meuni tos aroren jeung deui alhamdulillahirobbil alamin. Ditinggalkeun ngala permot dalam sekejap ieu tos lening wen alhamdulillah. Tuh lumayan aya saguriwek genan ari linggih mahnya mending dipelakan naon kitu guys. Ieu totalna teh aya 15 hektar satengah lamun dianggo melak bibit duit di dieu 5.000 triliun kanya teu nya.